Pemirsa, hiji kahuru-hua lumangsung di Kabupaten Bogor, Desa Cimindi, Kabupaten Pinggan. Tanggal 7 Juli kemarin, 7 unit 5 warga lulus KWK dina kaayaan kosong dan parang ngeboganna teu aya. Ti Cibingbin, kahuruan ieu ngingatkeun urang sadaya pikeun salawasna waspada, utamana nalika ninggalkeun imah dina kaayaan kosong. Penting pikeun ngecekan alat listrik, kompor, jeung sagala sumber seuneu sejen samemeh angkat. Gotong royong warga mangrupa bukti yen rasa kebersamaan masih keneh kuat di tengah masyarakat. Muga warga nu katampuhan musibah dipasihan kasehatan jeung ketabahan, serta sagala karugian bisa diganti ku hal nu leuwih sae. Simkuring ngalaporkeun pikeun pawarta Sunda.